mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Kawin Katuyul. Nincak bagian kaopat. Para mitra kaum dangu, sok sanajan harita sarji kakra 2 poe cicing didinya. Tapi kulantaran ningalikeun hiji padamelan atanapi hiji kalakuan anu kacida matak dipikanyaahna, puguh we kanggo mamaajengan mulia ujug-ujug mikanyaah we ka sarji. Sabab kata ngali dina kayaanna bageur jeung daekan kana barang gawe. Hampang birit lain bobodoan dina basa-basana sopan diwubuh amis budi. Dong broning tasaluhureun cacakan sabaya jeung manehna ge tetep sopan bae. Atuh teu matak aneh lamun sarji jadi pamujian. Nepi ka sarji ku mamaajengan mulia teu kaenging diponok. Teu kaeng aya di ponok tetep kedah di bumina kalayan bade dipasian kamar ngareneng jeung kamar Mang Nawawi bade gana. Tapi sarji nolak kitu tos lain era. Lain teu narimakeun kana pangasih ti mamaajengan mulia. Sareng kulawargana ngan sarji ngaragangan ka santri-santrina. Nu geus sarebeul bisi majarkeun sarji dijieun anak emas ku mamaajengan mulia. Tapi lamun anu kitu-kitu bae mah piraku we teu haripeut komo bari mamaajengan mulia kagungan putra nu sakitu tegepna. Geus moal henteu dianggap hiji kesempatan anu hade. Nyati harita sarji tetep tumetep cicing di pondok masantren. Atuh dina kaayaanna sarji asa beuki tenang. Teu mikirkeun pikeun dahar sabab sore isuk dikiriman ku Nyi Mas Malati. Kalayan dipiwarang kunu janten Ibu Ramana. Margi Ibu Ramana Nyi Mas Malati tamahnya ka sarji salila masantren eueuh carekeun. Kana ibadah tamah getol, kana ngaji geus rek lancar, sajabana ti kitu kana barang gawe eueuh kabau. Sawaktu-waktu sok mangalakeun pisuluheun tampolana sok sagawe-gawe di bumi mamaajengan mulia. Cag urang tuna heula, urang teuneun dihaneulem sieum, urang tuna dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Teuneun sampeureun tuna alaeun. Ayeuna para mitra lalampahan sarji urang simpen heula di mana sarji nu keur ngalap ilmu bag-bagan agama. Urang ngaguar carita ka tukang dina kaayaan Cep Beni anakna nu ngarawatan sarji. Waktu para mitra akina sarji nu katelah aki adnawi maot katabrak mobil pagana. Disacina sarji anu maksudna rek ngalap ilmu tina bab agama nepi kawirak kiwari geus ampir kana sataun. Cep Beni sakolana jadi teu bener lobal bolos sabab geus kaganggu ku beger. Pagawean lamun sore ulin jeung baturna barudak anu baragajul. Balik sok peuting-peuting bae nepi kalanjangna nu katelah biuning. Sakapeung sok ngarasa aral keur ngeunah-ngeunah sare ngagugudrag. Nitah mangmukakeun pantong. Dina hiji waktu Cep Beni sapoe sapeuting can balik-balik dadaku namah mantuan ngadekor di imah babaturanana. Sok padahal nya kitu teh nganclong. Harita pas sore kira-kira pukul 4. Ibu Julaiha indungna Cep Beni keur ngadaweung di teras. Sakapeung-kapeung korejat nangtung mencrong ka jalan ngarep-ngarep nu jadi anak can balik keneh. Atuh puguh Ibu Julaiha ngarasa melang jeung hariwang. Inggis nu jadi anak manggih kacilakaan di perjalanan. Sabab Cep Beni lamun ngajalankeun motor sok tarajeng kira-kira sangeunahna sorangan main ngebut. Nah terus ka mana cenah si Beni teh meuni ampir sapoe sapeuting can balik keneh. Piraku mantuan ngadekor nepikeun ka sapoe sapeuting onaman. Nanya kitu ngadekor. Da kieu leutik can pernah ningali si Beni bisa ngadekor. Heuh rek kumaha pibalukeunana si Beni teh cenah beuki ka dieu asa beuki balik budak teh. Sakola teh bener minang aya surat ti guruna. Pagawean ngan celang anclong mereka mana meni teu boleh meredih duit. Komo lamun aing kawas batur boga anak aya kana opat atawa 5 cecak boga anak gegeletekan sasiki geus amata kriet jangar. Da eta tu bapana nu kitu teh meni weuh panggeuingna pisan sagala rupa teh diturutkeun bae. Ayeuna budak diogo teuing teh kieu buktina tah. Menta duit teu meunang eueuh kudu poksok. Cek gerentes hate Ibu Julaiha geus ngarasa jengkel ku perkara nu jadi anak. Heuleut 5 menit torojol pagana salakina norojo ti jero. Bari ngalepus urud padudan kalawan make pakaian piyama warna telur asin. Red pagana ngareret ka Ibu Julaiha nu keur mencrong keneh ka jalan. Hari ibuna keur ningalian saha cenah gawe teh rara-reret bae. Jeung bibir geger nyeman. Keur ngapalkeun amal-amalan ibuna teh.
cek pagana barigek diuk dina kursi hoe. Ai ningalian saha ningali si Beni geus hampir sapoe-sapoe can balik keneh. Dirinya teu boga rasa hariwang atawa melang kana jadi anak dan jadi indung nama. Satu melang lagi ka anak. Papa nama ditinggali-tingali teh. Anak eueuh balik teh tenang we, teu kawas kana cocokan samodel kana buah hayam. Can ngampih geus ribut kuntang hinteung neangan. Jiga nu hariwang keneh ku hayam kasebut sato tibatan ku anak teh geuninganan. Cek Ibu Julaiha reketek baeut. Oh, mama sok nu lain-lain wae nyarita teh atuh. Atukeun we, hariwang teuing da budak geus dewasa boga pikiran boga perhitungan. Sajabat ti kitu kasebut lalaki mah biasana tukang budak rider. Lamun kitu budak awewe kakara apa-apa ngarasa melang, ongko awewe mah teu pantes we uncelang-ancelong ti peuting. Kahijihina budak awewe mah kaduana deukeut pibayaeunana. Soal pibayaeun maling keur jiwa awewe wae sengaja jiwa lalaki ge sarua. Komo budak lalaki mah hariwang sok sieun cacampuran jeung teu beres, teu baraleg. Wah milampah goreng ka jiwa awewe, boh resep kana inum-inuman nu dilarang ku agama jeung ku nagara. Tadi geus aya kajadian mah muasahan wirangna tangtu inung bapana. Siga pisan boga anak, tara dibere atikan. Temal Ibu Julaiha asa beuki keheul kanu jadi salaki. Kalieus micieun beungeut tuluy baeu deui menimba ketut. Ai keur papa masa jauh tina timur, si Beni make daek ngalampahkeun teu bener. Sok nginum minuman keras sabab ti leuletik can kadenge manehna mah sok kitu. Teu kadenge sate kurang buat teuing satu kangen urang mah di perjalanan atawa di babaturanana ngaraksu kanu kitu. Geus eueuh ku eueuheun si Sarji asa beuki ngahanakeun. Eta geus tuman tadi sok babarengan jeung si Sarji. Akhirna terus we si Beni jadi teu baleg. Sakola minang melencing. Karena ngapalkeun ngadul. Surat ti guru meuni teu sirikna unggal minggu datang. Surat ngabejakeun si Beni minang tara sakola. Ieu aya surat ti bagian tata usaha majarkeun teh can mayar SPP 4 bulan. Seumal bulan pan SPP yang diperlu-perlukeun. Cing atuh sakali-kali mah omongan papa. Da kudu jadi indung mah teu mental, bata nurut kala siga nu ngalelewe. Majarkeun kolot rewel, kolot kuno teu nganteur kana pangaresep nu jadi anak. Cek Ibu Julaiha make nyabit-nyabit ka Sarji. Mamah manu nyaritana sok katalanyuran make jeung nyabit-nyabit ka jelema nu geus eueuh. Ulah sok sudon kitu pamali. Nurutkeun ceuk pangrasa bapa ya. Ceuk pangrasa batin papa mah. Moal daekeun Sarji ngajak anu teu bener ka anak urang nyatana ka si Beni. Eta mah si Beni na we sorang anu ngajak Sarji. Lamun teh mah Sarji boga kalakuan teu bener kalawan nyontoan kanu jadi anak urang. Muanya manehna aya pikiran hayang ngalap ilmu kana bag-bagan agama. Jelasna mah hayang masantren mana kitu ge kasebut budak anu soleh nu boga cita-cita alus. Samalah payus lamun dibere contoh ku barudak rumaja kitu dipake contoh. Cek pagana tetep neuneun kanya ka Sarji. Payus dipake contoh pelebah manana ai papa? Tanya Ibu Julaiha kilak malik. Tuluy neuteup ka pagana salakina. Nya dina ala kalakuanana jeung tujuan Sarji. Cacak budak nu geus teu indung teu bapa, make boga pikiran hayang ngalap kana ilmu babagan agama. Jelasna mah hayang masantren. Pokna ge peupeurieun sakola pikeun pibeukeun di dunya henteu. Da memangnya Sarji teh teu ngalaman sakola di SD acan. Atuh bisa-bisa ngaji pibeukeun balik ka alam akhirat. Ceuk pagana ngajelaskeun sakumaha caritaan ti Sarji. Alus namun papa aya pikiran kadinya mah kalawan tingkah laku jeung tujuanana Sarji kudu jadi picontoeun kaum rumaja. Kaasup keur picontoeun anak urang. Aweus salah na lamun papa daek mere atikan atawa mapatahan sangat anak urang ulah digawe uncelang-ancelong bae. Bisi manehna kabawakeun ku barudak anu teu baraleg. Papa kudu leuwih-leuwih ti mama mikirkeun kamajuan ka hareupna keur nyodi anak teh. Sabab hade goreng kalakuan nu jadi anak teh sok mebeut meulit kan jadi kolot. Cek Ibu Julaiha satengah ngawawadian kanu jadi salaki. Geus dikitukeun mah jep pagana jempe tuluy ngahuleng siga nu ngalenyepan kana carita anu jadi pamajikan. Atuh kitu deui Ibu Julaiha cicing teu lemek teu nyarek akhirna mah asa jempling. Waktu pagana jeung Ibu Julaiha ting haruleng puceng hiscep Beni ka Karabali. Bu karusut teu puguh urus pakaian karucel bari nyorong motor asup ka pakarangan. Sok motor dituna deukeut teras tuluy ngalacat unggah. Ibu Julaiha jeung pagana inung bapana
meh bareng ngareret ningali Cep Beni paromana semua anu pusing. Beni kunaon berengut bae maneh teh jeung motor disorong. Pan biasana oge motor sok ditumpakan tapi kaburuan hari ayeuna disosorong ruksak kitu. Cek Ibu Julaiha bari mencrong. Wah mah capek kene geus loba pertanyaan. Kadu mah di mana Beni geus reureuh rek nanyakeun mah. Cek Beni di barung kubu di baketu. Ah nyaho papa. Inung mah kakarananya sakitu geus ditema lan teu merenah. Komo lamun ujug-ujug gawawak dicarek ulah-ulah meureun malik nyegag. Nah alus manata nu jadi anak itu. Cek Ibu Julaiha ngareret ka pagana. Atuh pagana nu biasa-biasa sok mangeunangkeun teh ku ayeuna mah jadi boga rasa keheul. Sabab kalakuan Cep Beni beuki ka dia asa beuki robah tinu ka tukang-tukang. Beni, sing balik sia ditanya ku Inung teh lain ngomong kitu. Heug jawab numerna, "Ya Beni. Ayeuna bapa rek nanya ka maneh. Eta maneh setiap sore sok init-initan teh. Ka mana bae? Nanya sok ngapalkeun di imah babaturan atawa saukur dipake alasan?" Cek pagana bari neuteut. "Muhun bah, tema Beni ponok. Kalawan ayeuna mah basa-basana adab, duka rek ngarobah sikap duka sieun kudu jadi bapa. Muhun sumuhun deui muhun naon?" "Mun sok ngapalkeun di rerencangan," tema Cep Beni bari melengu. "Na teu bisa lamun ngapalkeun di imah sorangan. Kapan nu ka tukang-tukang mangapalkeun teh sok di imah malah eueuh nu ngabaturan. Nah hari ayeuna mun teu sirikna ngapoe ngadon ngapalkeun di imah batur. Naon bedana ngapalkeun di imah batur jeung di imah sorangan?" Di rencana mah tiasa tilih taros Pak. Ngapalkeun nyali mah da aya nu ka hartos bari terus naroskeun ka saha tuh teh taroskeun. Tema Cep Beni bisa nyaritana. "Oh jadi kitu bedana. Kaharti lamun alesan kadinya mah. Ngan aya oge teu kaharti ku papa ari ngapalkeun bari ngadon di imah batur teh. Teu sirikna unggal sore kalawan balik peuting. Hari sakola belah betong. Heran babah mah. Aing ngapalkeun siga nu heueuy sakola teu naon atuh ieu teh. Surat tinu jadi guru mun teu sirikna saminggu sakali merul. Ngabejakeun perkara maneh sakitu poe terasup asup sakola. Eta sok ka mana wae?" Cek pagana Cep Beni teu ngomong deui anggur melenguk kawas buuk meunang mabuk. "Coba jawab pertanyaan ti Papa. Naon sababna maneh jarang asup sakola? Na boga persoalan di sakola atawa geus hoream nyiar pangarti?" Pagana tumanya deui. Rangtos daya hasrat Pak," cek Beni kakarane malan. "Oh jadi geus aya ngeureun di sakola?" Pak. "Areka naon gawe sia make eureun di sakola?" Pagana nyesedak tumanya pok Ibu Julaiha indungna Cep Beni mairan. "Eta meureun sakola teh hayang lalu gina uncelang anclong." "Geus kitu mah nu tos daya hasrat we sakola teh lah maksud Beni mah yang didamel." "Yang digawe kana naon ari maneh?" "Kana naon nya sakinten kadada ku Beni. Jalan Beni dina waktu ieu lah tos eta mah." Cep Beni teu kebat. "Geus eta teh geus naon geus hayang kawin?" tanya pagana siga nu surti. Leres." Halusnya ku kolot dijujurkeun nepi ka ilaing nyiar pangarti pibekeleun sorangan. Ayeuna geus mutruk-mutruk hayang boga pamajikan. Dikira kolot geus teu mampu ngabiayan silaing sakola. Natara diperlu-perlukeun kapentingan meuli alat-alat sakola. Ye Beni, boga pamajikan teh enteng banga euy, samala enteng na ukur sapoe bangana ka papanjangan. Kumarin disebutkeun enteng ukur sapoe nya eta entengna asal boga keuri pekah jeung bawaeun kalawan bisa anjuk ka hutang. Lamun dikolot nyampah keur sugung. Hari nu disebut bangana sapapanjanganna boga pamajikan teh ukur cukup ku bogoh bae. Teu bisa euy, teu cukup ku itu wae Beni. Kahiji kudu dibayuan nu ngapoe, kadua kudu dipakean. Malah nu leuwih ku sugema mah kudu diimahan. Sedegi laing tong boroni geus boga jalan pikeun ngabayuan pamajikan. Ku kolot rek dijujurkeun nyiar pangarti ge make nyebutkeun geus eueuh hasrat neruskeun. "Eta meureun rek ngandalkeun jadi kolot jeung ditoha," cek Ibu Julaiha sabeuki keheuleun kanu jadi anak. "Mungku Beni ge kahartos Pak, gaduh istri teh kada dibayuan. Kapan Beni tos nyangem bade milari padamelan di mana Beni parantos ngadamel tangtos moal nyesahkeun nurjana sepuh."
geus boga kayakinan pasti si lain bakal digawe. Ye Beni, nyiar pagawean zaman ayeuna teh teu gampang euy. Tong beroning jelema nu can boga pangalaman bari sakola teu junun. Cacak nu geus boga pangalaman digawe ge di nu sejen bari sakolana jujur kalawan tamat. Hararese nyiar pagawean teh. Omongan can boga pengalaman bari sakola teu kaditu teu kadieu. Kaditu teu tepi, kadieu teu tepi. Tingali ku laing barudak tatangga. Aya nu geus tamat di SMP atawa di SMA ngaligeuh keneh nepi ka kiwari. Nu ngalamar kaditu, nu ngalamar kadieu saurang ge nu katarima. Ke di mana sakola geus lakasan kalawan geus boga pacabaka digawe, tadi dinya kakara laing mikir-mikir hayang boga pamajikan. Aku kolot ge moal dicarek moal dititah. Oke dina rek boga pamajikan kudu asak panelitian kahiji kudu ditilik tina laku lampahna. Kadua sahaturunanana, katilu kumaha kaayaan kolotna. Na jalma nu kumaha kaayaan kolotna. Na saluhureun ti urang kaayaanana atawa sahandapeun ti urang. Ulah boga pamajikan dapun bogo atawa cinta. Kitu deui ti pihak awewe ka pihak lalaki sarua kudu asak panelitian. Terutama tina ahlak kalakuan lalaki. Tak itu hari kudu dijelaskeun merek boga pamajikan teh Beni. Eta nu kaimbleng ku lain ka saha jeung katurunan saha. Cek pagana rada panjang lebar mere panangan kanu jadi anak kalawan tumanya. Asaha ye para mitra Beni teh boga pamajikanana ngaso heula barbargi. Halo ngaso heula ngaso. Kumaha atuh para mitra jawaban Cep Beni. Sabada harita ditanya kudu jadi indung bapana rek kasaha implengan boga pamajikan teh. Harita Cep Beni tuluy ngajawab, "Nyi Mas Malati puterana Bajengan Mulya." Pak, tema Cep Beni ngajelaskeun saujeratna. Ka anakna ajengan paganda ngareret barka pamajikanana. Leres Pak. Kumaha kaayaan budak awewena? Ketinggalan ku Beni mah bager Pak. Kumaha katingali ku laing yen eta anak ajengan bager. Berete setiap tepang sareng Beni sok ngobrol. Tema Cep Beni atuh pagana seuri campur keuheul. Si laing mah euy. Teu bakal belagu uteuk sia Beni. Abong gena sok mau diajak ngobrol dianggap bager we. Ya Beni perkara nu sok daek ngobrol mah teu kaasup kasebut bager. Nu dimaksud ku papa mah bager teh bager kalakuanana atawa halus kalakuanana. Antos saya kalakuan pelajaran putra ajengan atuh. Oh nya anu disebutkeun halus kalakuanna teh anak ajengan baik itu. Sanajan lain anak ajengan ge kalakuan halus mah halus we. Teu kurang ya, nu halus kalakuanana sok sanajan lain anak ajengan. Atuh nu goreng kalakuanana sok aya da jelema mah teu sarua kabeh. Tah kitu cara-cara narek boga pamajikan teh kudu ditilik heula tina sababaraha segi. Komo ti pihak awewe mah kudu leuwih-leuwih taliti ka lalaki ulah dapon bogoh, ulah dapon lalaki ganteng. Ngaku-ngaku lalaki teu boga pamajikan padahal di mana riaya keberai ku budak. Pamajikan geus aya. Cek pagana jep sakedapan mah Cep Beni teu nyarita. Sirah melenguk panon kucap kiceup tapi teu sakumaha Cep Beni nyarita deui. Mun eta mah kitu atuh Pak, mah Beni mah raskeun di sakola lah sajabi ti kitu. Maksud Beni hoyong gaduh istri teh tetep we dilaksanakeun. Kawidian sareng teu nama lah. Ku bapa sareng ku mamah teu langkung jalan Beni mah ngaraos izin ku sepuhna tos lami sasarengan duda. Cek Cep Beni. Geus teu bisa dionget-onget deui boga pamadegan hayang boga pamajikan. Ari maneh geus kautup onaman mah pikeun ngabayuan ka rumah tangga. Terserah kumaha maneh Beni. Kolot mah moal nyarek moal nita. Temal pagana saolah-olah ngamang sabodokeun kana kahayang nu jadi anak. Geus dikitukeun mah teu nema deui koloyong Cep Beni ka jero tuluy ngageroan Bi Uning. Lanjangna anu keur ngelapan piring meunang nguskeun. Bi Uning. Ponge itu jelema teh meuni teu nemalan acan. Uning. Cep Beni ngagero beuki tari. Kah Bi Uning kakara nemalan bari ngorejat nangtung sirilik nyampeurkeun ka jero. Bade api keur saeun naon Aden?
Beruan saudara kali itu cicing bae teu kadenge teu torekeun maneh. Cep Benny ngagelendeng lanyangna. Kumawi teu ka kuping Aden lah. Kumaha ka kuping mah piraku bibi henteu yang ngalanyapeureun. Teh mal lebih uning. Kupang lapun ke motor dihareup make cai nu bersihnya. Cek Cep Benny ditah rumah motor ka lanyangna bari budi merengut semua anu judes. Mangga itu ge pamang nuju ngelapan heula piring beda Den bili ieu naon teh di kapaku hayam. Oh, lain enggak yeuna. Kuna heula ngelapan piring mah rek dipake dahar ayeuna sok buru-buru bisi taneuna kaburu pageuh mangkaling teu beureum. Cek Cep Benny. Meni eueuh tempo pisan bari teu sirikna ti popolotot. Atuh bi uning teu ngomong deui tuluy ngoloyong ka tukang nyokot emere keur wadah cai. Sedang piring jeung gelas lapeun ngajagrag bae dina boboko. Harita bi uning sajeroning keur ngeusian emer teh gegerenengan. Kunaon jelema teh datang-datang ngaron ti bubun cereng ka aing. Selebor kitu atawa tas dicarekan ku indung bapana. Tuluy malik ngabarerang ka aing meureun. Mongko kasebut budak sakola luhur tapi tata basa mun eueuh pisan kasopanan. Abong kira kadu teu gableng. Dipikir-pikir elehene kujang sarji kasebut budak-budak huruf. Bari padaran ti kampung dina tata basa leuwih-leuwih ti budak sakola. Ari ieu beuki ka dieu teh beuki teu pikarasepeun. Lamun ngomong teu jauh tina budi baketut haseum. Ih, amit-amit lamun siga aing keur nyiram. Sieun tamleg we samodel manehna dasar budak selebor si sonpoloyo sia. Lamun kabanangan mah dikeke ku aing mah. Sing nepi ka nyieun ngabletrak tuh man. Aduh, kok aing nyeri meureun teu bubuh ngadon kalepasan kana tembok naik teh ih beduul teh. Sikerendeng bi buning. Ditungtungan ku bibir nyengir bari leungeun kekerepengan sabab kalepasan naik tembok. Nah atuh kakar gerek kaluar ti kamar mandi tas ngeusian emerek rumah motor. Borolo cenah sora piring ngaborolo di kapaku hayam jago. Ibu Julai hati jero nyirilik sarta nanyakeun. Biuning, naon nu ngaborolo? Aduh, ieu naen piring kaing nuskeun di kapaku hayam. Temal biuning para mitra sadaya. Bari hate reuwas komo barang ningali piring dua siki peupeus meningal ngaroroncon si dicarekan. Nah, ari biuning lalampahan teh kawas budak naker. Kapan dititah keur ngelapan piring, anggur ngalacai. Coba tuh tingali piring peupeus dua siki, mangkaning piring anu pangalusna, apalagi alas kuring jeung bapana si Benny. Keur naon atuh make jeung ngalacai sagala, kapan piring geus meunang umahan. Boga rasa makruh dume lobang pagawean biuning teh. Cek Ibu Julai hangadon ngageleneng lanyang. Aduh, sanes lakuh nen, ieu bibi nuju ngalacai heula di pibarang ku Aden. Kedah ngumah motor. Tadi ge sangam bibi teh pameng nuju ngelapan piring. Nang Aden maksa bae kedah ngumah motor ayeuna kitu. Temal biuning. Sirilik Cep Benny nu reka kamar teh nyirilik sarta cacarita. Oh ngetang malah. Sangam bibi teh di mana terus beres ngelapan piring ngumah motor. Terus tukang maradukeun we tah mah. Cek Cep Benny ngabohong. Padahal nyamanehna ngaburu-buru nitah ngumah motor. Akhirna para mitraan mulia. Biuning terus digeleneng ku Ibu Julaiha dununganana. Koloyong Ibu Julaiha ka jero deui. Sok itu buru-buru biuning lah. Pangumahkeun heula motor atuh lain ngejeng-jeng kitu kos arca we. Atuh da Aden anu kitu teh meuni jadi bibi diseuselan ku tuang ibu eta. Kapan sang bibi ge pameng nuju ngelapan heula piring pantos kitu kumaha piring peupeus dua mangkaning padagi Aden. Tuang Nen sareng Anom ibu Rama Aden. Ya bibi diperdom deui. Cek biuning kakarang ngomong bari miceun piring peupeus kana carangka wadah runtah. Kenapa ni sarang biuning we nu salah sorangan. Tepat kumaha bibi Aden? Cek biuning bari neuteu. Oh salah biuning teh. Salah sorangan atuh. Kapan nyaho aya ayam tingkelendang na matak naon atuh parabot na pinahkeun heula ka dapur. Bari pantor atuh ditutupkeun. Kapan salamet moal di kapak hayam. Cek Cep Benny bisa pisan nemalna. Biuning teu ngomong deui ngan regejeng ngajingjing emer di eusi ku cai tuluy kaluar nu maksudna marek ngumah motor. Tapi sajeroning keur ngumah motor teh hate mah kukulutus geheul ka anak dunungan. Duh, nyaan selebor budak teh. Maneh-manehna nu ngaburu-buru nitah ngumah motor. Aing keneh nu disalahkeun dasar umat pika sabaleun. Pagawean hayang ngador we sakola teu eucereug mineng ngangkir. Pagawean teu boga ari dahar hayang jeung deungeuna nu ngeunah bae. Bisodoran jeung angin kangkung atawa angin bayem. Ngajarkeun teh mending ngarekeun marmot. Lamun disalin pakaian tuksel, aya kana 2-3 kalina sapoe. Mun barang penta kan jadi inung atau bapana poksok. Lamun ditah ka aing kudu pok torolong. Jeung kumedna lah. Moal aya babandingan we budak kumed.
sugan masih jadam we si Batrawali. Mereka pikir ini tadi kita dipikir usaha deh kumaha para mitra mangga we remut ku sadayana para mitranya bade teu disebat si jadam atanapi si Batrawali kumaha putra dunungan kamari bibi dititah meuli rokok sabungkus aya pulang salawe perak kalau di penta lamun urang mah aya pulang salawe perak mah matak naon bikeun we kanu ditahna da ieu mah dirawatan we ku manehna nya namun anak bibi kawas kitu lah sigana dirangketan bener-bener tah malah asa-asa di kegel we daun ceulina sabeula hanya kala anak dunungan kitu gegeran dengan lebih uning bari ngosokan motor sedang nu dikosokan nama anger wae ban para mitra keur kitu torojo cep Beni nyamperkeun barang Beni datang tuluy nyarita geus beres bi uning parantos aden ieu nuju ieu dipindah mah tema bi uning bari rada ngarenya greuwas teu digawe sakitu can nangis keneh pira kadar rumah motor komo lamun ditanggomeannya bang motor wae mending usai ya kana setengah jamna lain bahan wae nu dikumat atuh eta kabeh banyuran heula tah leutak-leutakna geus marurag leutakna kakara dibersihan kula mah baseuh diomongan bibir manyun kaos bujur muning cep Beni ngagelendeng kalanjangna sanes bibir bibi sapertos bujur muning ade nanging bujur muning sapertos bibir bibi tema bi uning ku pantes sarua manyongna lah sok-sok adinya barang gawe keburu hujan manten ke mangkani rek dipake deui awas ya lamun diselang heula barang gawe nu sejen dipanjurkeun tah cai urut teh motor teh sabarapat jam deui bi uning kudu beres apa balik ini teh ka babaturan aya urusan penting tewas cep Beni ka jero deui atuh bi uning gagancangannya blokan letak anu ramiping dina hanapeunna ospakborna kerusuh-rusuh bari sieun dicarekan ku cep Beni teh torojol ibu Julaiha nyamperkeun kalawan barang kita bi uning cing pang nyelangkeun heula sakedeung ieu pangalakeun tomat ngora keur lalap itu papana si Beni hayang lalap tomat ngora cenah sok buru-buru tah ditungguan ku papana si Beni rek dahar cek ibu Julaiha bari ngaleos deui ka jero atuh bi uning ngarasa bingung digugu panitah dunungan ngalah heula tomat sok sieun cep Beni nempo deui ari teu digugu sok sieun dicarekan ku indungna dititah ngalah tomat ngora dina kituna kapaksa bi uning ngaderegdeg ka pipire nyelang heula rek ngalah tomat bari ngaliekeun ka tukang sieun cep Beni nempokeun harita keur sieun teh kadenge cep Beni babatuka dina teras bi uning bakating kurusuh ngalah tomat dirabut jeung tangkal-tangkalna tuluy ngaderegdeg jalan ka tukang katingali ku ibu Julaiha dununganna asup ka kamar makan sirilik bi uning nyampeukeun asup ka kamar makan mikeun tomat ngora jeung tangkal-tangkalna sawala akarna ge kabawa jeung aya taneuhan keneh ya anom tomat ngora kangge lalap teh cek bi uning Masya Allah hari maneh kunaon uning weureuh sia teh eta ngalah tomat ngora ngadon dirabut jeung tangkal-tangkalna mangkaning tomat sakitu leubeutna cek pagana keheula jeung geumpeur hayang campur hayang seuri kula lampahan nu jadi lanyang nah hari maneh uning disiar wae pidorakaeun teh nya dititah ngalah tomat ngora 2 siki atawa 3 siki ieu mah ngadon dirabut jeung tangkal-tangkalna maneh malah batan si Udi kalakuan teh kumaha tuh nen lah tancapkeun bae kitu nen tangkalna dibangker tancapkeun deui di mana sia ngeleng iung maneh geus bawa ka ditu ka tukang ieu mah ngalaan 3 siki kumaha heula nu bersih geus meunang kumaha geuretan bawa ka dieu cek ibu Julaiha atuh bi uning gagancangan ka tukang deui ngalaan tomat 3 siki sedang anu parentilna keneh diwadahan kana boboko kincin ka cai ngumah tomat sanggeus bebersih tuluy dikeuretan kalawan dianterkeun ka dunungan anu keur dalahar mangga tomat anom parantos kenging umah cek bi uning bari awak popoyong kodan sieun dicarekan deui tah sakieu we pirakeun cocoya sambal ieu mah hayo ngalah tomat dirabut jeung akar-akarna geus atuh paratkeun ngomong motorna sing diambak deui si ku Beni naon sorangan adat pangadatan teu sarua jeung batur cek ibu Julaiha koloyong bi uning kaluar deui bari ngagerentes jero dadana saruana maneh ge sok bari merdom bari ngawah-wah aya wae aing mah digawe teh lah cek bi uning maratkeun deui ngumah motor nepi ka beresna sanggeus dilap ku lamak garing durudud para mitra ku cep Beni disorong datang kaburuan tuluy dihirupan sarta teu loba pangaturan celak dius cep Beni indit kalawan geus bebejakan jadi indung bapana dadakuna marek mihape surat keur ka sakolahan nyata surat rek menta eureun sakola padahal saukur alasan nu bener nama rek nitah mang mikeunkeun surat ka Nyimas Malaki uti sakumaha lila di jalan cep Beni geus tepi kanu dituju
samalah tulo bawangkongan deui sanggeus mikeun surat kalawan nitah pangnepikeun ka Nyi Mas Malati. Cep Beni gancang balik sabab diomat-omatan ku Ibu Julaiha ulah tutuluyan kanu sejen. Ari ku kitu teh mah para mitra sarebu keheul ge kanu jadi anak ari kanyaah jeung kamelang mah teu bisa dipisahkeun tetep nyaah. Komo kitu Ibu Julaiha boga anak ngan hiji-hijina. Una carita kaayaan Cep Beni si horeng Cep Beni teh mikahayang ka Nyi Mas Malati. Sedengkeun Nyi Mas Malati teh putra Mama Ajengan Mulya nu dicicingan harita teh ku Sarji. Di mana Sarji harita teh para mitra keur ngalap ilmu. Kocapkeun nincak ka poe Jumaah harita wanci haneut moyan. Sarji meuni aya ku geto jeung daekan meulahan pisuluheun tina tangka jengjing meunang nuar. Awak baseuh ku kesang meuni ngoprot teu beda tasmani. Da puguh nampolan pisuluheun ku sorangan sedeng babaturanana santri-santri saurang eueuh nu mantuan. Sawareh keur ngapel tehol di sisi masjid, sawareh keur ngamparkeun samaksa tukangeun masjid. Tapi aya ge 3 urang barudak santri nu keuting jarentul gigireun masjid. Gawena tinggelentis keur ngomongkeun Sarji. Malah nu saurang maka telah marjuk meuni siga nu cuaeuna keur ka Sarji. Majarkeun Sarji jelema pupujieun, jelema nu rek nalinih kanu geus hareubeul jeung rerea diomongan saurang santri nu matak pipaseaeun. Tuh tingali euy ku ente soma si Sarji kaos nu beueuh we segut gede tanaga. Padahal batina mah hukak teh. Jawa siga rek jebleh deui eta saukur-ukur ngabeungeutan we sangka Nyi Mas Malati kapincut ku manehna. Sugieun ge moal Nyi Mas Malati ka si Sarji jelema eueuh kagableg. Jelema teu gableg turunan. Di panata kawas jelema nu heueuh make mikahayang ka Nyi Mas Malati. Ari ngaji geus hampir sataun masih kene dirarampa. Kumaha nanya euy sangka si Sarji pindah masantren ti dieu euy. Bener-bener rek sepala ku sia teh. Nya saing jadi anak emas amama we barang haka nu geus mung riungan jeung batur. Cing guru kumacarana euy sangka si Sarji ka ti dieu euy. Cek marjur ngadon boga itikat goreng ka Sarji. Pok saurang baturna katelah asli ngomong. Teuing euy bingung akalanana cing ari pemandangan maneh kumaha Nur? Cek asli nanyakeun ka babaturan nu katelah Nur. Lah kumaha ente we teh malah sababana mah sin salah pok teh malah si Nur para mitra. Teu mere putusan sabab ceuk pipikiranana sieun kabawa dosa ngadon rek nyilakakeun nyingkahkeun jelema nu teu puguh kasalahanana. Kumaha mun kieu euy? Cek marjuk teu kabat sabab kaburu Mama Ajengan Mulya norojol kalawan naros kanu tiluan. Ari lain keur nararaon teh ngadon calinu trung kitu. Lain heug bantuan batur keur ngarepel ngaraburu-buru beres. Mangkani waktu nyerelek geus deukeut ka Jumaahan. Sok adi buru-buru bantuan nu keur ngarepel. Saur Mama Ajengan Mulya puguh marjuk jeung baturna nu duaan. Ting koreja trareuwas dibarung ku beungeut menipias. Mama nembe bade teh bade ngabantos mung nuju ngantosan heula sapu nuju dianggo ku nu sanes. Ceuk marjuk ngabohong. Bari pupurungkutan semua anu sieun para mitra sadaya ku Mama Ajengan mah. Nah, make ngadagoan sabu sagala ada di masjid mah teu kudu disabukeun sabab teu warala teu naon. Heuh, sumun Mama. Ceuk marjuk bari unur-unuran tuluy ngalaleos jeung baturna tiluan. Prak para mitra barang gawe mantuan ngepel nepi ka paratna. Ari Mama Ajengan Mulya sabada miwara ngepel kanu tiluan teh. Teras angkat deui ka lebak ningalian balong caina rada orot. Geus aya kana 4 poena eueuh hujan. Malikan ka Sarji nu keur meulahan keneh suluh. Meni asa karisa gelempeng deui torojo Nyi Mas Malati nganturan cai kopi sagelas jeung goreng ulen. Diwadahan kana piring beling kituna teh meni aya ku getena keur. Dume eta Sarji bisa mihapekeun maneh. Kang aleuit heula atuh wios barang damel mangke deui da moal dianggo ayeuna suluh mah kanggo pageto dina waktos ama bade rajaban. Cek Nyi Mas Malati bari nuna cai kopi jeung opieun dina bangku awi gigireun Sarji. Serius satu Nyi Mas sapertos katamu we lah. Cek Sarji bari ngareret. Mun sanes tamu teh mah ama tumung bilih akang palai ngaleueut. Tos kang diren heula ngadamal teh kang ke bilih kabujeng waktosna bari Jumaahan. Cek Nyi Mas Malati regenyeng kana boboko nu dieusi ku beas di ais rek diisikan di tampian anu pernah nalobakeun bumina. Sarji mah harita tuluy ngopi bari diuk dina bangku awi hanapeun tangka cerme. Waktu Nyi Mas Malati balik di tampian tas ngisikan, gok paamprok jeung saurang jajaka meuni gandang. Make jaket kulit hideung calana merecet ka model koboi teh. Kalawan make kacamata semu hideung jawan kapungkur bae. Si horeng eta jajaka teh jurunganana Cep Beni rek nyiapikeun surat ka Nyi Mas Malati.
baricanya hopisan karena rupa Nyimas Malati salamah samalah ka imah nage canyahun ngan ku dipaparah we tepi sote ka pasantren regeta jajaka babaturan Cep Beni katelah si Sobri ngarandeg sigan begat jalanan atuh Nyimas Malati ngarogo ditumbu ku ratugna dada cek pikirna para mitra palang siang jelema nu rek nyieun teu cereug deui samodaya si Warno pok Sobri miheula ananya bari neuteub seukeut kana beungeut Nyimas Malati siga nu katari ku geulisna neng punten akang bari ngaganggu segedap neng pokna sopan atuh Nyimas Malati nu tadina reuwas rada tenang sabab eta jajaka nyaritana meni sopan mangga bade aya kaperyogian naon kitu cek Nyimas Malati malik nanya eta akang ti enjing-enjing mun ditos ngeros capek malih ampir-ampiran bade pondok harpan wangsul deui ka rompok maksa teh bade ieu kajenengan ieu keilap deui neng oh emut aya mah bade naroskeun ieu jenengan Nyimas Malati saurna teh tetapi di pasantren cek Sobri kakra ingetkeun ka ngaranna nu rek dijugjug ku manehna basta abdi Malati kan ne kulo salvi sana teh neng cek Sobri bari mesem rupi akang di mana sareng bade aya kaperyogian naon ka abdi tanya Nyimas Malati talete bari panon teu weleh ngareretan bae sieun ka Pelengok ku Sarji lalu pemili percanten mah di Bandung neng di Bandung Nyimas Malati rada ngahulang semu kaget rupi maksudna maksud akang teh kajurungan ku Beni di orang masihkeun serat kanggo ka neng mumpunten akang teh teu tiasa kabumi heula jalaran rusuh sareng melang nyimpen motor di situ di caket warung ya tuh ya nyangakan nih cek Sobri ngusiwel ngodok surat di amplopan tina pesak celana tukang song harita dibikeun kalawan ditarima ku Nyimas Malati hatur nuhun atuh Kang sawangsulna neng mangga atuh permios neng mangga tema Nyimas Malati leos Sobri mah init deui bari hate rada gegerendengan waduh paingan si Beni siga nu kabumbulengan si badul deh nyan kabogohna muni hebringna keur aduh eta geulis ka bina-bina cek saha we neng Malati padaranti pakampungan kalau mun segaya di kota bari kasartaan ku pake HD tur modern wah saha lalaki anu teu ngilor ulah-ulah jadi rebutan deh aing ge mun katari ku rupa ning Malati lamun teras ka babaturan sigana ku aing dilego lah ku aing meureun samualkeun moal ditamu kitu cek gerentes hate Sobri boga rasa katarik ati ka bandang asmara ku Nyimas Malati wanoja bentangna di sidang reret harita Nyimas Malati gagancangan balik deui surat anu ti Beni diasupkeun kana jero baju pelebah dadana sadatangna ka dapur tuluy nyepankeun beas koloyong ka jero asup ka kamarna samalah pantona ditutupkeun rekep gek Nyimas Malati diuk sisi risbang tuluy muka amplop sarta suratna dikaluarkeun tuluy diilo jeroin dadana nu sina kieu Bandung 12 Januari kahatur kapayunan Imas di bumi sareng hormat Mas langkung ti payun akang ngunyuk tumaros kumaha Imas sareng Ibu Daramang nuhun upami Daramang mah eta anu disuhunkeun ku Kang Beni sabangsuna Kang Beni dina waktos mida meuli serat aya pangestu Imas junjunan hati akang mugi Imas ngahapunten bere akang parantos lamin teu nepangan-nepangan tos kantenan sareng Ibu Rama Imas mah teu acan patepang pisan jalaran ti payun akang hoyong dideheus ka Ibu Rama Imas ku Imas diwagel bae ulah wakan nepangan ayeuna akang mungaran nyintunkeun ieu serat kalayan ngajurungan rerencangan mugi Imas dina maosna disarengan ku manah nu gumbira disarengan ku kabingahan kalayan anggap serat ieu akang pribadi sasangem kapayunan Imas buah panyileukeun hate akang siang menu maksana akang ngintunan ieu serat sajabi tinaroskeun ka wilujengan teh oge unjuk kuninga Kang Beni sareng sepuh akang bade dongkap ka dieu maksad kahiji seja silaturahmi ka sepuh Imas kalih perkawis bade nyimpen tawis ka percentenan kanggo Imas jalaran harapan Kang Beni teu tiasa dirobi teu tiasa dihilapkeun tetep manteng cumantel ka hate Imas Kang Beni janji ti ayeuna bade leres-leres mika cinta sareng mika deudeuh ka Imas kalayan moal ngabagi ka deudeuh kanu sanesna deui kajabi ka Imas nyalira Mas rupina dicekapkeun duwi ka dieu bae heula gampil wangkongan anu laluas sama engke di mana akang parantos tepang kieu sang Imas pamungkasna mugi Imas janten uninga kalayan unjukan lanjukeun langkung ti payun ka sepuh Imas Kang Beni sareng pun biang kalipun bapa dina minggu-minggu ieu bade dudeheus aya Mas sakedik deui teu ngawuwuh ieu foto anu Kang Beni simpennya ku Imas bila Imas ngaraos kasepian akang gacan patepang
Salam kasono ti Akang Beni Gandawijaya. Kitu dina isi surat cep Beni keur Nyimas Malati. Satamatna maca surat teh lain bungah malah rai beungeut Nyimas Malati semu beureum jeung ngarasa bingung. Kumaha pilakueun kumaha lamun ceug cep Beni jeung indung bapana nyaan rek datang. Ditolak sok sieun jadi piomongeun, ditarima ras kasarji sabab hate leutik namah Nyimas Malati cumantel kasarji. Komo kitu geus wanohna keur jeung sarji. Ari katamah-tamah sarji anu sakitu bageurna, atuh kana ibadahna jeung kana ngajina getona keur diwuwuh kana pagawean rajin jeung tukudu diituh eta. Kumaha atuh pibalukeureunana ari geus kieu? Aing narima surat anu basa-basana ti Beni teh. Manehna rek ka dieu jeung indung bapana. Nu pasti tujuanna marek ngalamar ka aing. Ditarima kumaha Kang Sarji nu sakitu bageurna ka aing. Nu sakitu rapekanana kana barang gawe. Subuh kene samemeh rek ka masjid geus ngisian bak. Malah sakapeung geus nyampak manghurungkeun seuneu di habu. Bisa kumaha teuing nyerieun batina Kang Sarji lamun aing narima kana maksudna Beni. Bari Kang Sarji sarua jeung ngeusi hate aing. Nu hartina Kang Sarji boga harapan ka aing. Dalamun seung Kang Sarji terang-terangan cumarita ka mama, jeung maneh saeutik gedena nu harapan ka aing. Kalawan mama jeung ibu tumanya kana pamadegan aing. Geus moal ado nu mikir nu aya nu dipikir deui. Pasti aing nyebutkeun mangga ngan hanyakal we Kang Sarji can aya basa. Naon-naon ka aing. Nasina ditolak kitu ku aing atawa manehna ngarasa era. Dumeh ngakukeun geus teu indung teu bapa diwubuh-wubuh kaboga. Sanajan aing lain rek miharep kana kanya kaayaanana tapi miharep kana kasatiaan jeung kabelana. Kumaha atunya akalna sangkan Kang Beni teu jadi kadar ieu jeung indung bapana. Kudu kasaha aing menta pandangan piraku arek nanyakeun ka tukang ngadongeng onaman mah diladeni we moal sabab aing mah ngaganggu meureun. Da atulah salah Kang Beni keneh ngajangji jeung janji we meredel. Umatak sakalian ku aing ti heula dicarek ulah wakan nepungan ama. Ayeuna rek kaburu hate aing cumantel ka saurang santri pilihan hate aing Kang Sarji teh. Piraku ari aing kudu memaksa masangkan Kang Sarji buru-buru neuneun carita ka mama jeung ka ibu rek miharep ka aing. Goreng kasebutna hiji awewe ngadon mamaksa lalaki. Lamun dina dagang teh mah sigaan dijual dedet. Bari lakuning biheung manehna sukaeun ka aing. Kitu gerentes hate nu geulis Nyimas Malati. Bentang na pasantren sinang reret keur anteng ngahuleng. Gero teh para mitra Ibu Haji Romlah ngagenteraan. Atuh Nyimas Malati meuli siga anu digebah. Manehna ngaranjung gancang urejat sarta nyesepkeun surat ka hanapeun kasur. Kah tema Nyimas Malati bari gancang kaluar terus kebat ka hareupeun ibuna Ibu Haji Romlah teh. Bari pikir naon Bu? Itu sepanan geus ngebulain buru-buru ngarihan bisi keke ama kaburu balik di masjid mangkaning can cangunyang wacan ieu teh. Mun ieu bade Bu mung nemeh teh nuju ngagentos heula sarung bantal Bu. Temal Nyimas Malati ngabohong. Majarkeun teh keur ngaganti sarung bantal cenah. Padahal keur mikirkan kabingung tas maca surat ti Jepeni. Geus kitu magancang ka dapur tuluy ngarihan di kana dulang. Torojo Sarji asup ka dapur bari manggo suruh meunang meulahan. Guprak dituna kalawan dibereskeun kana paranje habu. Meuni beres teu pasolengkra. Ari Sarji para mitra sadaya harita teh masih keneh digawe. Nya kumaha atunya ieu lah. Nyimas Malati hulang-hulang tebuguh para mitra sadaya. Harita teh Sarji nyampeurkeun. Kang Sarji, entong kira-kira tuh barang sanak teh padahal mah sakedik-sakedik we. Teu kitu ge nyunkeun di bantuan ku abdi ulah punya lira ke kumaha upami akang brek teu damang saha nu ngaraoskeunana. Cek Nyimas Malati siga nu nemongkeun kanya. Barang ningali Sarji harita datang nyampeurkeun teh para mitra bari mawa suluh. Wios Mas jalan sakedik sareng teu abot lah. Rupiah mah parantos angkat ka masjid. Saur ibu mah parantos rupina mah ka jaman heula Kang. Sok atuh geura ka jaman bili kasiangan ka masjidna. Ke sabun nama itu tuh nu aya nu abdi di kamar. Cek Nyimas Malati sanggeus ngarihan tuluy ka jero nyokot sabun anu manehna. Samalah jeung andukna sok dibikeun ka Sarji. Ieu Kang sabunna sareng anduk. Sawios teu kedah sareng andukna Mas. Cek Sarji ukur nampanan sabunna. Kunaon ari akang bade siram teu ngawa anduk? Sok aya anggo dasanes anduk batur ieu mah abdi anduk-anduk abdi sareng
Tapi mah teu hapur atuh Kang. Cek Nyimas Malati rada baut sanes kitu Mas. Mung isin we atuh nganggo anuk sareng Nyimas. Aduh, mohon anuk Nyimas dianggo ku Akang isin Akang teh. Jadi kauninga ku ibu atau ku amah ayo ibu benu disangki Akang culangung kumawantu ngange anuk kagungan Imas. Hah? Seul pisan aturannya Kang Sarji mah nya. Cek Nyimas Malati bari ngalungkeun anuk ngarungkup kana beungeut Sarji bari ngoloyong ka jero. Ati kapaksa ku Sarji dibawa katampian sabab ari patugang-tugang mah sieun Nyimas Malati katutuluyan ambek. Leos Sarji init katampian bebersih heula sabab rek salat Jumat. Nah so heula para mitra. Para mitra kaum dangu, harita sabot Sarji ngadagoan ukur abdas di tampian. Atena jadi tanda tanya tina perkara polah Nyimas Malati. Beuki lila asa beuki nemrakeun kanyaah kitu deui pikeun Sarji jadi loba kahariwang jeung ka era babakuna mah kuna jadi guruna tayalian ku mama ajengan mulia. Leuh kunaon atunya Nyimas Malati. Beuki kadiekeun teh asa beuki neuneun kanyaah ka diri aing boga dahareun sahuap sakopun teu oleh dibikeun ka aing. Lamun rek init-initan kudu we menta dibarengan. Ari ku aing teu diturut sok sieun ambak heug ka aing mikangewa. Mangkaning salila aing aya di dieu bari masantren sagala nurut. Sok sieun aya nu nyangka aing mikahayang we ka manehna padahal aing mah teu boga hate naon-naon ka Nyimas Malati. Dina nya ge aing aya joro-joi katarik ati ka banang asmara ku manehna. Pasti aing ge mikir heula ngukur kana kujur nimang kana waruga jeung kaayaan diri aing anu sakieu nemrakna. Eueuh kaboga sedeng Nyimas Malati sakitu geulisna jaba putra guru aing dibubuh cukup kudunya barana. Doaeun ge moal mama jeung ibu boga minantu ka diri aing. Keur mah batur sapono aya nu sulit ka diri aing kamari ge gawena siniri sampir we ditujukeun mah ka babaturan majarkeun daek barang gawe sote. Mi hayang kapake sagala bari aya nu dipanang. Geus moal salah deui pasti sindir sampir ka aing sabab eueuh di santri nu sok daek munta mantu pagawean lintang ti diri aing sorangan. Tapi sakitu deuykeun bae deh mangsa bodoh aing. Rek sindir sampir rek ngomongkeun oge. Da aing mah daek mantu-mantu barang gawe sote. Ngarumasakeun sok dibere dahar ngarumasakeun keur ngalap ilmu tina babagan agama. Kitu gerentes sate Sarji bari ngorejat nangtung tuluy turun sabab nu abdas geus hanyat. Parantos Pak, tanya Sarji rada mepen ka sisi sabab saurang lalaki rek ngaliwat. Parantos jang mangadu bade sirama. Tembak saurang lalaki jut Sarji turun. Tuluy ngudaran pakaian kalawan teu leleda brusmani. Malah make disabun seungit sagala nu Nyimas Malati. Rengse masa mandi tuluy abdas kalacat Sarji ka darat. Bari nyusutan cai dina beungeutna ku anduk bersih. Jadi balik heula ka ponok tuluy disalin ku pakaian nu bersih, rap di kopeah tuluy init ka masjid. Malah sok pangheulana bae tara kapiheulaan ku nu sejen. Acaturkeun Sobri jurungan ti Beni, geus datang deui bubuhan kana motor sadatang-datang teh para mitra. Teu kungsi diuk heula gancang ditanya ku Cep Beni siga nu teu sabar. Kumaha bri kapanggih euy mana we? Lain kapanggih deui malah tepung pisan jeung jenisna. Kabeneran dewek nanyakeun ka manehna pisan heuh ka Malati. Nyaan euy bisaan si lain mah milih-milih pipanjikeun teh. Semua gagal deui eta mah. Potongan awak hade, dada lebar cangkeng lengke. Birit pasagi belegwe potongan biola. Kulit hideung santen nyaan penek nama euy. Pokona Yahud euy. Begieu euy. Kawasna sakampung eta mah bentangna we, lamun lain si lain sigana wah ku dewek geus si samerman den sia euy. Nanya kawe geus kapilan ku lain. Batin mah dewek teh mati euy ningali nu kitu euy. Sandeuna saha lalakina sia nu teu kabongroy ningali rupa kitu teh euy. Cek Sobri alewo nyaritakeun kaayaan rupa jeung pangawakan Nyimas Malati. Kumaha manehna? Cek Cep Beni budina marah mai sabab suratna katarima pisan ku Nyimas Malati. Nya teu kumaha nganuhunkeun we, teu nanyakeun dirahirana dewek ka ditu. Anda nganyebutkeun nuhun we, taina kieu sob. Wayahna pageto jeung dewek urang ka ditu. Ka ditu ka mana? Heuh ka Malati, maksudna? Dari maksudna mah urang anyang we sabab dewek can tepung pisan euy jeung indung bapana.
Ayo wae keur dewek mah dewek perlu keur meuli bensin ye. Tadi ge meuli seuseut nepi ka ditu untung we dewek besakan duit gigeletekan 1000 perak. Dibelikeun bensin we kabeh. Jadi duka dieu saja jalan manyun we bibir dewek teu ngebul-ngebul acan euy. Hayang nginung ge meuni teu kuat ye, bibir meuni asa garing ti koro meuni asa aduh teu kuat ye. Teu bisa dewek mah tadina maksud euy duit sakitu dipake meuli sirop. Tah kena gantian ku dewek tah. Gantian bensin tah tong hariwang lah. Cek Beni bari ngasongkeun duit 5.000 perak. Nuhun Ben euy. Keun pageto ka dieu deui ngan urang we duaan ka ditu. Cek Sobri bari mesakan duit kana pesak jaket tuluy diseletingkeun deui. Wah anu tunaha. Ke gampang di mana geus positif inung bapana anaon teh mung bapak dewek rek ka ditu. Teu naon rek mau batur ge masih aya 10 urang ge teu naon aya waktuna mah. Ayeuna urang we ngalamat tuaan lah. Oh, bisi we cek dewek mah. Bisi bageto rek mawa dibatur lamun perlu dewek rek ngajak sieu si Gaang rah regreg cek Sobri nyodorkeun pibatureun ilani si Gaang teh minang katanggelan Cep Beni tukang teungeul teh paramit tah perlu si Gaang mah ajakan sok bejakeun pageto ku dewek disambeur ka imah nya bisi nanyakeun mah bejakeun urang ulin we kitu cek dewek pogoh we dibejakeun mah yo Ben dewek rek balik we sing kabur hujan manten tu tinggal di hujaneun ti belah kaler jeung belah kulon meuni geus sengaga ieu mading-ding gitu meuni hideung pek we tuh pageto dewek sampeurnya ti dia urang nyampeurkeun ka si Gaang ari manehna boga motor teu matak si eta mah saumur-umur ge kudu wae keun bae urang bonceng we lah narek ku ilaing atuh ku dewek boncengna aku mah isu ge lah di Ben yuk tema Cep Beni jut Sobri turun ngaleos nyorong motorna datang ka jalan kakara dihirupan celak Sobri tumpak motor terus ngadius rek balik deui ka panganjerkanana peutingna kira bada Isa nu kabeneran meuni asa kakaraeun pisan simpe comrek cacakan peuting harita halodo bentang baranang tapi kaayaan teh meuni sigan geus peutingna keur teu kadenge sora nu batuk-batuk acan duka geus sarare di masing-masing imahna duka keur narumpi bae kalan-kalan sora anjing ngagogog hawar-hawar tapi mama ajengan mulia mah teu kueu tacan kulem malah harita nuju caralik sareng garwana di patengahan bari mayunan leuteun goreng ranginang jeung salecau buah keler atuh cai kopi ngebul keneh dina bekong meunang manginyuhkeun badegana ari Nyimas Malati sanajan can sare oge geus ngampi ka kamarna gawe hulang-hulang siga nu bingung dibarung ku hate cus-cos ras inget kana eusi surat ti Beni nyaritakeun dina minggu-minggu ieu rek datang kainung bapana ras deui inget ka Sarji ditampa ieu kumaha itu ditampa itu kumaha ieu cinta ka Sarji kumaha Beni akhirna bingung eueuh tungtungna susah eueuh sudana kitu lain kieu salah pipikiran para mitra asa jadi pajurawat teu beda lir bola kusut hese dibeberkeun di bebenerna waktu mama ajengan mulia sareng garwana nuju caralik ngong ku anjeunna kadangu sora anu keur ngaji meningalageuna ningang pisan kana inpa inkomna harita teh para wargi sadaya si horeng anu keur ngaji teh Sarji lamun kitu teh mah saolah-olah keur ngalancarkeun tah ibuna gedengekeun tah Sarji keur ngaji di masjid aya ku kayung yuna keur teu sangka baris pinter jeung alus dina ngajina ama mah sok asa senang we kana hate boga santri geus lancar ngajina jadi teu bubadir meunang urang hese capek ngawurukan ka para santri nya teu sangka baris merih budak baris perih budak teh kasebut geus teu indung teu bapa malah teu boga baraya acan estu hirup nu meuli teh lain bobohongan atuh kana barang gawena daekan jeung rajin samalah ku kina gawe ge sok dipuji wae nya teh dipuji sote ku rajin jeung getol kana ibadahna ngan ama teh sok mikirkeun kumaha nasib manehna sanggeus lekasan masantren di dieu saur mama ajengan mulia nyarioskeun perkara Sarji mun ku abdi ge katingal Sarji teh pamujianna keur amanah mun kanggo abdi malah nyemutkeun perkawis Nyimas iteh saur Ibu Haji Romlah pikiran Nyimas perkara naon ribuna mama ajengan mulia ngaliri mun nyamutan eta we Nyimas tos dewasa nanging ditinggal-tinggal teh meuni saporos nu teu aya maksud palae ngabangun rumah tangga disebutkeun teu aya nu hoyongeun piraku kasebat tos dewasa diwuwuh rupina sakitu mah cekap sakalieun ku abdi ditaros ge tos aya maksad atanepi teu acan laki rabi ngabalarna teh gampil gaduh caroge macana engke deui we da moal saepeun pameget
Walana teh kitu sareng kitu sanes sakali dua kali amanah malih kamari ieu wabi kantos kasumpingan ku Ibu Titi anjeunna sasauran pale bebesanan sareng abdi nu hartos nama palai nepungkeun putrana nu jenengan Warno cenah ka Nyimas kantenan ari ningarupi murang kali pameget nama cekap jajar pasar dina angyan pada rada nyopan atuh kaayaan Ibu Ramana kasobat cekap sajabi ti kitu abdi sareng Ibu Titi sagulung sagalang kana pangaosan di mana besok sasarengan upami kitu teh mah antawis abdi sareng Ibu Titi kenging disebatkeun saihwan atuh carogena nu jenengan Pak Mahmud sakitu getona kana ibadahna oge satiap aya pangaosan di urang teu boleh sumping bae ari sanes nuju aya nu karaos mah dina calirana panginten ama ge uninga ka Pak Mahmud teh oh atuh lain nyaho deui jeung Pak Mahmud meunang disebutkeun baheula mah daripada padang merasa kokosa inum jeung ama teh baru mamajengan mulia ceng kana bekong lajeng ngaleueut cai kopi haneut keneh tah upami amanah parantos bakal kenal ti kapungkur kumaha pamiurang Nyimas urang tepungkeun ka puterana Pak Mahmud saur Ibu Haji Romlah tumaros kana pamadegan ujanten caroge nyari keur ama mah jeung Pak Mahmud buat teu sabogoros nganduka teuing jenisna nyata Nyimas na manehna daekeun boga jodoh ka anakna Pak Mahmud anu ngaran Barco sanes Barco amanah Warno sugan teh si Barco nya Warno hampura we ai geus kolot masuk loba kaca letot leta perkara eta mah nya hayang nyaho we urang tanya heula Nyimasna atuh sukaeun wae urang badami jeung inung bapana jang Warno kedaikeun wae ulah dipaksa sabab lamun dipaksa bisi melengkung bekas nyalahan kena saleuheung lamun rumah tanggana runtut raut bari salakina manyang bageurna manyang mikanya anak anak urang kumaha lamun disoledat kapan urang nu dinahakeun kudu jadi anak atawa ngabongankeun ka urang ongkohan kasebut manusia biasa mah tuluy terlalu luput tina kasalahan tara anger cicing dina hiji martabat nu hartina sok aya bae robahna juljel teh ai jelema teh ceuk basa sapopoe mah kasipatan ku oba gingsir tapi eueuh salah na ketang hayangnya urang tanya ku ama rek ku ibu teu naon sarua wae nangaku amanah we taros Nyimasna saur Ibu Haji Romlah miwarang deui kanu janten carogena nya teu naon ku ama ge ngan moal ayeuna isuk di mana keurine dari ayeuna mah geus peuting jeung Nyimasna bising geus sare ongkohanna mah teh rada ricangar ieu teh bejana cenah ricangar mah kudu ieu lah kudu minum puyer mah teh saur mamajengan mulia bari ngadeg lajeng oloyong lebet ka kamar ari Ibu Haji Romlah harita ngagentraan heula Mang Nawawi badegana nu kabeneran Mang Nawawi masih keneh ngadaweung di tukang dina babalean bari awak dibubuligir sabab peuting harita karasana panas bayeung yang meuni hareudang kana awak naso heula pramila harita Ibu Haji Romlah ngageroan Nawawi Nawawi dan tema Mang Nawawi kesit nemalan bari gancang nyamperkeun ka patengahan nah ari si eta jeung dibubululigir teh sakitu beuteung teh sarua jeung batur teh kawas nu keur-keureuneun bulan alaeun iduna kalau sareudang Mang ge wajib bade bisa naon ceuk Mang Nawawi serenge seuri bari nyabak beuteungna para mitra marek naon-naon dicalukan sote nanyakeun itu pantun tukang geus dia tulakan acan badan teh sungguh aja mungkin dulu we gordeng jajan ditujukeun deui tembal Mang Nawawi bari nunjuk kana hordeng nu masih keneh maruka tutukeun ayeuna jeung pantona pariksa heula bising can dikunci kami geus teu kuat kutunu panon ni carapal kieu geuning bangga sih bade kula mau baji tapi asuh hordeng mah kumang supaya ditutupkeun ceuk Mang Nawawi koloyong harita Ibu Haji Romlah kalebet ka kamar kalayan pantona ditutupkeun ari Mang Nawawi harita sanggeus nutup-nutupkeun hordeng jeung mariksa panto hareup kojeng kang ngalengkah palebah pantok kamar Nyimas Malati ngarandeg tuluy noong tina liang kunci sabab kunaon Nawawi kareung di jero kamar sadanu keur kekeresekan barang ditoong si horeng Nyimas Malati keur maca surat deui nu dicip Beni kereneng Mang Nawawi gegerendengan jero dada disangka mah geus sare Nyimas Malati teh
Di magrib kene muni jempling we teu katingali keluar deui. Orang deger ngajajan pula di kamar. Keur maca naon cenah meni sigan wantengna keur maca surat kitu aja maca kode. Da juga tinggalina aya amlo tinggal angel. Surat isahanya yang sargi kitu. Asa bila aku yang sargi make susuratan segala kawasan anu jauh wae. Aku yang sargi mah teu bisa nulis, teu bisa maca. Sabab di sekolah pisan. Teuing lamun tulisan aksara Arab mah. Kumaha lamun nya lah. Yang sargi mere surat ku aksara Arab. Nganu di hadapan ka Nyimas Malati, nak kira-kira na sukaeun kitu ka Jang Sargi. Jeung hidoeun ku mama ajengannya putra anak hadi anjing Sargi. Teu kitu ge geus jodoh mah teu bisa dihalangan, teu bisa ditarik. Sabab dari ge jodoh jeung Fatimah nya Allah anu bisa nangtukeun. Biar mau ukur boga kahayang jeung cita-cita. Syukur-syukur ge Sargi kajodohkeun ka Nyimas Malati sugan we Jang Sargi teh. Kaangkat derajatna menyangkeun putra ajengan kitu. Sawa karunya kana nasibna geus indung teu bapa. Teu boga baraya-baraya acan. Kitu cek gereneng Mang Nawawi harita. Reos ka tukang deui terus ngampih ka kamarna rek sare. Harita Nyimas Malati sanggeus maca surat dicepeni kalawan suratna disimpen deui kana handapeun kasur. Goloyo harita teh ngedeng nang karak bengkang tapi teu buru-buru reup sare. Malah ngaherang we siga nu keureun di tenan lalangit. Oreng Nyimas Malati tuluy ngahuleng deui ngalamun dibangun anu anteng naker. Taksiran keur nimang-nimang perkara rek kadatangan ku Cep Beni jeung ku indung bapana. Nu dipake bingung ku Nyimas Malati nya terus ras ka ditu kumaha ka dieu kumaha. Ditarima itu kumaha ieu, ditarima ieu kumaha itu sareng waktosna ka Bujeng Seep.